simkuring Dini Fatona TSMPN 2 Taman Sari dina Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Kementerian Pendidikan jeung Kebudayaan atawa Kemendikbud ngalokasikeun dana sajumlah 7,2 triliun rupiah pikeun dana subsidi kuota internet siswa, guru, mahasiswa, jeung dosen salila 4 bulan kaharep, mimiti September nepi ka Desember 2020. Rencanana, siswa bakal menang 35 GB unggal bulan, guru bakal menang 42 GB unggal bulan, mahasiswa jeung dosen bakal menang 50 GB unggal bulan. Salian ti eta, Kemendikbud oge ngalokasikeun dana sajumlah 1,7 triliun rupiah pikeun nu nampa tunjangan profesi guru jeung tenaga atikan, dosen, serta guru besar. Menteri Pendidikan jeung Kebudayaan Nadiem Makarim netelakeun yen tarekah ieu dilakukeun lantaran ayana pamundut ti mayoritas masyarakat anu ngangluh waragat kuota internet dina ngakses pembelajaran jarak jauh. Pamirsa, mung sakitu nu dipikahatur, wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.